Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Biografi Besa Sunda. Kelompok 8. Kiai Haji Zainal Mustafa. Zainal Mustafa nyata pamimpin pesantren di Tasikmalaya serta pejuang Islam Munggaranti Jawa Barat anu ngayakun pemberontakan ngalawan pamar entah Jepang. Nami lahirna nyata Hudaimi. Dilahirkun tina kulawarga tani makmur, putra Nawapi Sarangnai, Ratmah di Desa Bejer, Desa Cimerah, Kacamatan Singaparna ayeuna kaasup wewengkon Desa Sukarapi, Kacamatan Sukarem, Kabupaten Tasikmalaya aya nu nyebutkeun lahir tahun 1901 jeung ensiklop di Islam nyebutna tahun 1907, sedengkeun tahun nu kacatet di luhur dicandak ti tahun 1901. Catetan Nene Herlina Lubis, Ketua Paguyuban Sejarah Indonesia, Cabang Jawa Barat. Namina Robi Janten Zainal Mustafa saatos nalaksanakeun ibadah haji tahun ke-1927. Dina perjuanganana, Keha Zainal Mustafa sacara arsif ngajak murid-muridna pikun nguatkeun kayakinan sarta ok diajar silat. Sanajan kitu, persiapan Keha Zainal Mustafa sabenerna dipikawanotur dituduhkeun salah ku ancaman. Ku kituna, tepatna tanggal 24 Februari 1944, Jepang satkah polah nangkep Keha Zainal Mustafa. Usaha Enwata gagal, tapi ditungtungan ku pecahna tarung anu katelah insiden perlawanan Singaparna. Patempuran lumangsung dina 25 Februari 1944, dimimitian ku Jepang ngirim pasukan militer pikeun nyerang Keha Zainal Mustafa jeung rahayat Singaparna. Kapaksa, tarung sengit eta kajadian. Waktu ta, dina strategi ngalawan Jepang, Keha Zainal Mustafa ok ngalaksanakeun sabotase, megatkeun komunikasi jeung ngaleupaskeun tahanan politik. Sanajan kitu, hanjakalna lalawanan rahayat Singaparna. Iupa tepung jeung eleh. Persistansi miling 86 murid urang Singaparna anu mat dina perang. Jasa-jasa Kiai Haji Zainal Mustafa. Nu kahiji ngadeken pasantren nu namina Pasantren Sukamanah, sarta jeti pamimpin ti pasantren eta. Anu kadua nyaeta jeti pajuang Islam nu ngalakukeun pambarontakan ka Jepang. Nu katilu jeti pamimpin perlawanan rahayat Singaparna. Sanggeus perang, Keha Zainal Mustafa jeung 23 jalma anu dianggap kalibet ditwa nepi ka dihukum jeung diadili ku Jepang. Sanggeus tah, Keha Zainal Mustafa ditawan sarta lila-lila tempatna teu kanyahoan. Lila-lila Jepang nyumputkeun beja ngunaan Keha Zainal Mustafa. Saterusna, kapanggih YN Keha Zainal Mustafa geos dieksekusi dina 25 Oktober tahun 1944. Makamna babarengan jeung murid-muridna kapanggih di wewengkon Ancol, Jakarta. Ieu babaraha foto sajarah perjuangan Kiai Haji Zainal Mustafa sarta foto pasantren anu didirikeun ku Kiai Haji Zainal Mustafa. Atos kitu bae. Hatur nuhun ka sadayana atos ngadangukeun video presentasi biografi ti kelompok 8. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.